Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kadalapan bedana dat jeung jirim. Ngaran dat teh anu kaancikan sifat, jirim tawa lian jirim tah eta dat. Ngaran jirim jentul nu butuh lolowong, moal wujud muntaya lolowong kosong. Sakur jirim bisa disebut kendatna, pedah osok kaancikan sifatna. Tapi henteu sakur zat eta jirimna, aya nu boga sifat taya jentulna. Sifat jirim eta arod ngarana, sakur sifat anyaran arod ngarana. Zat Allah nu kidam taya arodna, aya soteh di zat Allah ma sifatna. Sakur arod bisa disebut sifatna, teu sakur sifat disebut arodna. Contoh zat makhluk nu lain jirimna, zat akal ku pedah aya sifatna.